Inju aing. Kebogara kalamahan. Si sabar ya. Ya, Inju aing ya. Mah dulu aing siapa gugus gede kumaha sih? Ya jadi masar wana mah. Geus takdir berbeda, geus takdir. Gusti garis banget mah. Siapa goblok? Siapa goblok? Gusti Neng. Ada goblok. Siapa goblok? Meni jaba meni geulik ceu budak. Cetek kumaha sih ngurus garana ya si Aita Sudi banggas ka aing nya mulai dipayah dia sia mah goblok. Bisa nguruskeun. Ya bela geus takdir, sia teh geus takdir. Ulah nyalahkeun we takdir, Mbak, ulah. Kajen teh ngomong bapak dage kajen ku aing ya disusuan ya. Kalakeun we aing. Nyalahkeun saha dipugu sia begitu. Kolot nu hayang anakna modar. Eueuh. Aing ngomong bae boga incu wae geus aya dipencet mama. Geus kasih gandeng-gandeng ah. Nu aing keur sedih ah. Aku sedih. Gusti. Geningan ngimpi aing. Ngimpi aing anak si Iem eueuh. Gusti kunya teh eta mah odah hayang boga incu eueuh incuna. Geuning ngimpi apa aing teh pedaca nempo kitu nya. Aing nempo heula sakedeung ah. Tapi aing teu mawana naon nya. Akeun we ah pandeuk eta mah ah bisi ke heueuh teh aduh Gusti. Masya Allah, alhamdulillah Nini Oda tulus boga incu ya Allah. Ngilu bunga dah. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Masya Allah, tulus jadi artis teh euis. Artis naon euis? Artis naon, yang penting bisa nyanyi. Mana ada. Wajar ke mana? Ngomong-ngomong. Mau bawa kado buat si Iya. Mau udah tulus jadi nenek. Oh iya, udah jadi grandma. Ya ampun, mau udah jadi grandma lagi. Iya tuh ya, bagus lucu-lucu. banget. Aduh, euis encan meuli kadona Bu Haji. Iya, lain hayu bareng. Oh, angke ah. Wis arek meuli heula nya Bu Hajinya. Ya udah tuh Bu Haji duluan ya Is ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat datang di lembur emak gelis. Tuh. Mana gelisnya? Ada nanti tokos bapana mah goreng patut. Ampun, yang mirip emak ya. Nya mana ge kos Iris Bella tuh udah oke. Nya. Ampun, geus tong gandeng teuing. Heeh. Mah bisa kerod ah. Kedeung heula ieu perkenalan heula ka lembur iya. Kayak gejuk mah tepi mah mah. Heeh, ieu dengekeun gelisnya, dengekeun di dieu mah serba aya jelema. Serba aya. Gosip aya. Tukang utang injem aya. Iya. Umpit dia mah. Jadi ulah kagetnya di lembur ieu mah nya. Besti sing bager geusnya. Sorry. Sorry nih alis banget mah eta meneh herang. Aduh Gusti, lu nya Hafiz. Ayo guys. Panci. Ih kamarana warga teh Panci. Maipul. Wes Bella, arek moal ya? Gini imam di pondok ah. Hayang nu panjang mah ayang ke gampang tinggal nyokot. Arek moal. Mungkin apa dina deui ke ieu pondok mah ieu nyango setengah gantang mah. Bolo batik sih emang buka blog beas. Ya siap teresa aturan mah kan namun ngejo tengah hulang heula ngagosip heula nya caina ieu mah pengen 2 gayung ge saat. Terus emang geus ya 20.000 arek moal ya. Tapi bar ayeuna 20, tapi geuning geus gerangan ieu. Olo nu gelis. Juga lo wae tak ge ka mana ieu Bu Haji menerebo. Geus moal bingkisan si Iem lahiran sia ningali moal. Ningali ge kudu babawaan beureun Bu Haji, tapi heueuh Bu Haji. Itu jadi ya, kewe ya. goblok sih sama dirinya geus. Kita kan pakai pulang. Heeh. Yo, kumaha ge dulur maneh teh. Bu Haji tadi urang ngimpi sia. Ngimpi naon sih? Awak nata kapulung.
nya berarti eta salamet Bel. Oh nya Bu Haji jaba mah udah yang boga wae incupannya manehna nya. Geus beberapa kali kawin can boga Senajan budak. ya senajan eueuh bapaan ge da budak make rezeki manuturkeun Bu Haji. Ayo tuh ningali yeuh. Urang ge pugunek nempok hadi tuh bisi ke heueuh apaan teh tadi teh geuning ngimpi. Nya ngimpi kos itu teh berarti salamet Bel. Eta Bu Haji can nempok. Can ayo rek bareng. Urang erakeun Bu Haji nempok oge aing kudu moal kopi meureun Ya kajeun teuing. Ieu mana Bu Haji? Eta ku sarari itu. Iya di anu toko anu gigir teh deket Bang teh ya. Heeh, anu anyar teh Ya alus ya Bu Haji. Heeh nya tapi urang mah meulikeun baju baju mah mahal teuing meulikeun. Nya naon teh atuh. 2 renceng Bu Haji kitu na oge orokna ge geus bijil. Ieu lamun disesar suganta urang memekeun gede. Nya kopi mah jeung nu tungguna jeung orokna jeung indungna. Ya Bu Haji mah dumo kuduna mah duit 2,5 juta kasih iya. Bisa wae nya sia dulurna komo. Assalamualaikum. Tuh gelis sampurang, imana teu gedong gelis. Pugu kayak pugu kieu kaayaanana ya. ya. Orok ge ngartieun mah. Mah ngomong-ngomong ieu mayar bidan saha sih? Enggak ulah pusing-pusing kayak eta mah urusan emak. Mayar paraji, Urusan emak bae. Tuh, hampura neng dibawa balangsa ku emaknya. Udah kumaha kaluarna tinu jelema teu boga. Nya heueuh sugan we engke kaharep Sugan we alus milikna hareup. Iya, da dunia mah berputar. Nyanda Di jero atuh gelis. di luar we Gusti. Nyandana di luar we Tuh, mama teh kos kieu imahna gelis nya. Engke emak geus 7 poe mah meureun ngayun. Hah? Ngayun. Arek diayun kitu. Oh, arana sahanya mah. Wing geus boga ngaran sih. Saha sih? Ratnengsi. Ulan hara rese-rese ieu mah. mah. Ya babari Ratnengsi mah ngaran lembur mah. Kos emak geuningan baheula ngaran teh Oda. Wartiem geus. Ya geus ke urang neangan heula anu bisa ngaran anu kira-kira alus, kira-kira anu mulus rahayu berkah salamat. Neangan hela poe ieu. Mah neangan anggal di dieu tuh mah. Di dieu wae. Nya enggeus atuh. Kadang. Oh itu mah Oda geus balik jeung teh iya. Aduh, kieu geuning ngajuru teh Meni nyeri tapi nyeri ge nyeri ngeunah teh hayang reuneuh deui ame ngajuru deui. Aduh, asa nongtot kieu Aduh. Waji eta ngajukeun kamari ku masih iem kan si iem mah jelemana apal ngalawan wae ka kolot. Pugu Bella masyaallah banget. Aing menyelulumpatan neangan cai ka lembur geus tepi ka ditu. Oh, tadi bantuan tuh manehna mah ka kolot digalak wae ieu Bu Haji jedes wae sia manehna mah sia euy ka mau. Ya lain kitu karunya pas lahiranna Bella antara hidup dan mati. Ya lain dibawa ka ditu ka rumah sakit ongkona ge malah icing we di bidan. Nya ai bidanna sanggupkeun kene sih. Bidan laksih teh ya. Ya mah nama kituna mah sabarnya bidanna nya. Eta we lalaki cenah orokna. Awewe. Lu meureun beungeut ka manehna mah nya geuneuk ya. Mungkin kalinya Bu Haji. Siapa bisa wae ya. Ya tempun eueuh arahkeuneun da sia meni acredan Bella katoan. Nya eueuh arahkeuneun ya si iem geuneuk. Bapakna dempak. Eta budak kos kumaha gede. Ya sugan nurut ka tuh lihat teh. Heueuh nya Bu Haji urang masuk bingung nya. Urang mah teu geuna Bu Haji. Ya saya kira hareup da salaki ge tara balik. Aing mah kumaha sih Bu Haji urang minuman jamu mah unggal poe ieu teh hayang boga anak. Ya eueuh gagangna. Nya mah geus kolot embung geus sieun ngajuruna oge Coba lamun aya emperan ka hareup ieu bisa di dieu ari beurang. Mah mun hujan teh mah nyembor meureun Nya heueuh. Untungna mending kuat bager pisan ieu. Bagus siga nama diajak balangsa ke daekeun. Alhamdulillah ku Gusti Allah ge da diberena kos kieu nya ieu alhamdulillah pan meni kuat sare wae. Ari seuri teh meni kuat candeu, meni kuat manis banget. Meni geulis mak. Ampun. Geus ieu geus. Geus mah Meni asin angun pisah sih eta. Angin kelewih nya. Mali tadi. Udah ngajuru dibere angin kelewih. Ya naon sih ieu Sore mah ngangen tales ulah raratu malah atul ieu coba ieu itu tingali jadi ulah lele mah kita beda orai koros. untung gandeng teuing ge lamun rada sorean mah urang ka jero urang ngampih ya mak ieu mah buat istirahat kan ngaringkuk ieu Nggak taringkuk mah di
Eta kayak unggal sorenya, unggal isuk. Susu di kieu-kieu tah. Galang-galang kena kan digalang-galang ku tetangga. Nya ulah ku tetangga teh hidang. Kunaon sih, Mak? Nya ulah. Wah. Menahan ngajurut teh nya. Sagala di dahar. Jelekang sih. Emang sekali itu gerang ngejo ya? Gerang ngejo. Kayak keudeng emak keur sono kene ka incu. Tutut. Oh, udang. Oh, Nyusu mana, Mak? udang nen ayo gelis. Toyong. Toyong. Oh, maknya Nyusuan aku mah. Nyusuan ku mah. Wah, Ngawing gararete kan nyusuana engke pakai susu raos atuh Ngurus susu raos mah kudu susu bandera. Oh, enton pakai susu mana engke pakai susu dipanggilna sih em. Panggil ieu Mak, panggil Bunda. Embung Bunda mah besing kepajangan Bunda Dorce. Mih we. Mih Keti. Ulah mie. Ya kan mih Keti teh mie ayem. Geus mama we mama. Mama naon? Dibiasakeun mama. Madam. Madam Sahara. Oh, mama dipanggil mama. Heeh. Tuh ceurik. Mana beneran mah ngilu. Teu boga duit Bu Haji apal salaki urang ge teu jadi balik Sok kitu. Seug Bu Haji rek nempo we ulah sok ajak-ajakna seug ari niat di hate ulah sok ajakan batur anu embung. Nyaing mah sia dulur tapi sing rek ngilu. Nya emang dulur oge kunaon si embung mah nyambung. Amit-amit boga dulur teh perlu ke situ. Yang kono mana namun nafsu ngajakan aing nya nek mantok mah mantok we ka ditu teh heula. Kos kitu wae manehna mah bisa beleun sia Balik aing Teh. Rek balik. Heeh, Bu Haji. Ya rek ngilu mah. Ka mana? Ningali teh iem. Entos uyu oge. Terus wi tadina rek kabidan. Entos itu tadi kakara keluar. Mah milu mah. Mun aloba PR ieu loba. Tapi mun balik dah heula nya. Heeh, Bu Geus Haji. dia ada dengan sangu. Geus dah. Dadah. nya tapi aing lamun teu nempo kita jadi omong we apal pan mah oda sungutna kos kitu oge manehna mah ini ge sungutna gandeng komo si ieu mah meureunna cenah si Bella mah dulu oge cenah teu nempo cenah ka anak aing cenah kitu aing nempo keun we teh babawaan ge Tung ting tang ting tung ting tung. Aduh arek ti kos hewan euis. Ini mau ngadoin anaknya Iem. Suka nggak ya? Pasti suka nih Iem nih sama anaknya. Lucu banget, sesuai buat anaknya Iem. Suka deh kayaknya. Meni bager pisan. Anteng mata tadi oke. Nyem. Semoga sebetulnya geuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Mata babawaan mah. Tong repot-repot Bu Ya Haji. babawaan teh ulah ditanyakeun deui. Mah ningali orangna tuh Bu Haji mah. dengan Bu Haji ulah dicabak Bu Haji ku kumbah encan Sia mah sia teh. Besing dia kumbah heula Masya Allah, mah digelis banget. Coba tebak ya mirip sa coba Bu Haji. Mirip. Kayaknya mirip Adanya tuh mirip eta mah. Ya nengnya. Neng gelis juga mah oda mah gelis dah. Cuma ngaco pira aku mirip Bu Haji. Eta mah geuning geunek mah kos itu mah. Yalah. Asal teh bodasnya Bu Haji. Oh, sebenarnya bule iya. Siam ngimpi wae urang bule sogan. Bu Haji. Eta teh sebenarnya mah Bu Haji teuing anak si Ahmad jeung anak saha? Ulah gitu Nya si Ahmad mah goreng. Terus anak saha? Nang mundur mah. Untuk kudu wae mirip ka indung bapana ieu, mirip ka nini bisa wae. Oh, nini nage geus. Ya sakieu teh geus kolot komo keur ngorama Bu Haji ngopi. Entong mah entas ngopi. Oh, nanaon sih? Masya Allah. Bawakeun kue mah ka ditu peren. Baju ongko eta iem dihandap ya. Baju ongkos. Kan dipisahkeun baju mah ulah di. Ari baju awewe mah meuni kuat. Nah, lucu Bu Haji. Eta mah aya toko bukaannya di situ di juru tuh. Marurah banget tuh. Bagor atuh Bu Haji mah. Ya we kata tangga teh. Mah urang teh yang boga urok deui sebenarnya mah Bu Haji. ai teu laku sih. Ya sugan Bu Haji usaha direunehan. Amit ih. Bahan pecahan biasa. pas teh udah di tengah jalan ngahalangan aing arek lempang Iya, ka mana? posnya nanyakeun aing
Ada kata iem lain. Itu hanya urusan aing, urusan kolot. Kurang mek di bejaan. Heeh. Kunaon sih? Geus balik teh iem nage. Ah, sama bohong wae engke percaya ka sia ah. Ulah ngabohong demi naon? Demi Allah. Janji. Janji. Awas ya ku aing mun Nah, ngabohong sia. janji. Tapi aing bisi ke sia ngabohong teh ah. Nyangus. Bener teh sia. Bener ya Allah. Tuh. Nyangus ke ditu. Ma, ada kerayuing ya, Ma. Hari ngereuyeuh. Waji nuhun ya. Bu Haji, Heeh. enak kuing Aingnya, Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji. Ais. Nengokin. Iya, Iya, tapi Bu Haji udahan mau pulang ya. Mana nggak Duluan ya. nemenin aku. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng Ais, Ya Allah, assalamualaikum. Calik nih, calik di situ tuh. Ini, Ini repot-repot. euy semawa iya bingkisan. Bala lager ieu tetangga. Ajeng dede bayi. Mana ya Allah. Yo dengekeun. Tinggal dulur sia yam. Oh ya, tamu mari kadi. Si Bella. Wah, nempo-nempo acan. Oh gitu, Mak. Amit. Tapi Mak ngomong-ngomong cewek cowok. Cewek. Oh, debaina cewek. Iya, cantik nanti. Cantik kos bubu. Oh, ulah. Oh, gitu. Mana gitu. Nya teu kuna naon, ambe eta. Kayak mamahnya. Arek Mana- minum heula moal. Ngopi-ngopi. Mah bere kopi heula tuh as karunya mah jauh-jauh mainnya lempang we pasti. Kopina. Geus kan cai biasa we. Cai biasa. Ih, Mak nggak usah repot-repot. Oh, tong repot-repot. Nggak usah repot-repot. Heeh. Yang ada diadain aja. Oh, maneh nama biasa. Arariji teh ieu. Astagfirullahaladzim. Jelema beunghar nginom di jelema Iya. balangsak mah. Ih, teu kitu. Ento. Iya, Mak. Kawa-kawa. Ya Allah, kawa-kawa dina dugem Tuh, meureuna. tingali geulis teh incum. Ya Allah, mani geulis banget. Jiga iem, jiga emak. Duh, ngomong-ngomong si Ahmad nyahoan teu. Nyaho, da Ya kan Allah. euy panyusuankeun heula tuh anak urang. Hampir aku teuing teu indang. Mahnya euy, mahnya disusuan ku euy ke jadi anak euy ya. Hayang meureun si ieu mah kenang udah ga euy. Sarbel, Naon ah nanya wae ah. mana rek kemana? Kenapa si Iem lah yang jadi omong kumaha oda. Tadi ngomongna moal cenah. Nyabak-nyabak ah. Set, Dah, naik mahal. Dasar. Mak, euy arek kuy heula ah. Oh, rek euy geulis. Ah, hayo. Ya dah, sehat-sehat ya, cepat sembuh sama dede bayi selesai. Ih, dah mak karak datang tak dulurna. Naon maneh ah? Dasar. Iya. Siapa nih digojokkeun di dia? Udah modar. Orang saya kahujanan. Alah. Yo, pirang bara duluna nempo naon babawaan. Kalau ngacaprak ngacaramah kana barita. Gelis semua. Si arek nempo perek ngahina. Mana gelis? Hina kadu balik ah. Ulah sari. Mana keling? Lu calling. Jadi kagugu. Mana keling akan sia. Geulis. Mirip emak. Ulah kitu dulur sia kitu-kitu oge. Kita beli Ya, tempat dengekeun sia kamari keur si imah juru ka mana nu kuat Aya di imah aja nempo-nempo teh ayeuna ge geus ditempo ah. Coba bawaannya tuh mere-mere dulu. Nu penting mah nempo ya. Mani Apal si aing teh boga duit ah. mani teh ciga Bu Haji si euis babarawaan Ya. Itu cuma hidang main nama jajemang rada. Hidang. Sia teh sakit ge aing nempo eta. Nggak wajar dah dulurna. Nya geus eueun nanaon deui jeung aya jeung dulur aing Nang mah. ngawe akun ka bapana ira Baheula. bae gitu. Iya, sia geuleuh wae kitu ka si Ahmad. Aing geuleuh wae. Mana dempak itu. Cuma bela ulah anak Ampun teh. Sia boga. Ulah cangega ya. Kesare. Iya, mah teh bingung ngaranana saha nya. Heeh, maranan Yatni. si Sapnah blon. Sama gitu ngaran ini nih. Iya. Ini nama rekerat nengsi. Ulah lo disebut si Rengsing kena. Anu kira-kira alus Ada arana. mau sebut sini si Neng. Si Neng. Ya, ulah di luar tuh kenapa nyawe kan eta budak. Bener ke hujan mah kajero. Iya mah eta sia lempengkeun mesin kejebles sabelah. Kayak aja belas bola si aing seueuh nu make ieu. Mah babagi ngajukeun. Alhamdulillah babari. Mirip payungan si Neng. Sok. Geus ngampi atuh kajer urang Kajer ayam.
Kadang hayang kene sare. Dia kompai sing kacolok eta anak sia. Suan haram. Suan haram. Kala. Anak sia boga anak mimiti mun hideung banget Kayak dia bodas. Tapi ya syukur sama paranjang kok sia. Ya hidung lagi jangkung. Jangkung ya ayam. Ayam aing. Balik cek hari itu asyik ceramah wae amere duit. Si Bella mah ampun Dengan aing kagok. Balik. Si ya. Ulah ieu mah baju sia. Sia boga anak aing nasa ngimpi ya. Yo, aing tadi mun kawas ieu mah. kunaon? Ngimpi si ieu anakna eueuh. Tuh hidang sama ngadoakeun teh kos kitu. Anak itu. Ya mah ngadu anak kitu. Ye, mata kain ka dia ieu mah teu ngimpi mah kali. Gua tuh mau coba itu mata menit beda tua majelis. Dah hidak. Eta susu naon, Mak? Hah? Pakai susu botol. Susu raos. Suara iya. Aing can aya susu. Meuli atuh susu ieu susu botol sakarunya budak kayak ngeak ti peuting. Oh, duit na. Hei, lapa kata belah. Entong geceng teh. Di dia meni bawa kocok ah. Aya mah yang aing satu ya. Geus sama balik ka ditu. Udah heula. Balik ka ditu. Eueuh, ci ucu. Cineng. Ya. Cineng. Sabak ka berarti. Kunaon sih? Mangkat ka ditu geus arek ngampi mah. Arek ngampi. Ampun, budak teh Tuh yang tahu yang kayak tuh. Kade mah peuting panglay. Papita ah. Ayo kade. Ulah ieu teh sia ada damping nah. Ya. Ya, meni tembus ya loba banget. Yang bos raat atuh kamari ya. Kade. Ya kasur teh mah ieu bawa Kasur mah di dieu. Nanti kasur sira bawa mah. Hujanan geus aya masih balik ka ditu. Ayo kita pangwakeun ha Sika hujanan. Sika hujanan he. Asup kan bel. Aing pedawe ka dia ngimpi yam. Ayo nyayamnya. Nuhun ya Bella. Bilangan bu. Saya ngapalkeun teh di tengah jalan. Awas. Ke mana? Kasih iam nempo. Sia kepo ah. Geus balik. Coba enggak bohong we. Tadi tuh teuing. Kadian bisa. Aing mah meni nyari. Aing juga teh cakar sia banci. Olo nu geulis. Eta mun Bu Haji. Ya Allah, Bu Haji bisa ngapain? Ya habis lihat Iya. Buru ya Bu ya. Iya. Bu. Bu Haji, nangtungna ulah di dieu teu katempuan. Teu katempuan. Di dieu we. Dia kene. Kajen nu mundur ke Bu Terus Haji. ketemu si Bubu. Di dia. Heeh. Bubu karada kadian tak bubunya Heeh. supaya teu potong tuh. Potong.